Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsena. Lamun rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna ulah asal upload Wargi Mang Dedi dina judul cerita Jawara di kuburan nuki wariku Mang Dedi bersipaju bagian anu ke-23. Sagumaha nu kantos di Bandungan dina hanca poe kamari bagian anu ke-22 na. Pedaran Mang Dedi kebegatuan cina mangsa mendarikeun kaayaan ribut di padepokan karsana Mama Sutara di wewengkon Kalapan Unggal tarunya. Margina ribut ku alatan nyirat mini disangkari di wana nyirat mana ku anak buahna dan ku muridna Mama Sutara. Malah harita ge si Radia keur di riung-riung ku babaturanana tulunya. Sarengkeun Mama Sutara mah harita teu nuju ngobrol sareng nyirat mini. Kumaha tu para pembiyarsa lajeng ngadana carita langkung paus nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana mangga urang pusrikeun perhatian urang kaayaan alam tibeurang di lembur Kalapan Unggal khususna di wewengkon padepokan Mama Sutara. Aya mereangkung korongok pantembalan jeung pada baturna. Geus puguheun sasatuan anu cokor opat makayaning munding, domah, anjing ucing jeung sajabana. Mapaesan kaayaan alam beurang harita di lembur Kalapan Unggal. Sedengkeun ari kaayaan di padepokan kresana Mama Sutara jarempling. Nah, make jempling soteh teh kadengena naon ari sabab si encang sabatur-batur keur ngariung-riung kaayaan si Radia anu ripuh tadi dibantingkeun ku nyirat mini teh. Tulungan Ming, ya awak aing nyeri ya. Cek si Radia beriret ngareret ka si Aming nu harita diukna pangdeketna ka si Radia. Pok si Aming harita Wayahna we Radia, dewek teh bisa nulungan kasih lain lantaran pipi dewek ge nyeri kene urut dicabok ku ririwa. Da bongan salah si lain, aya ririwa teh lain di parancahan maneh mah imah kalakah dicarekan. Padahal mah pangmacakeun istighfar atuh. cek si Aming jika nu nganaha-naha. Kalawan teh sadar ger baturanana yang serikeun malah pok si Abdul harita Gua bosa huluan mangkeluk teh nya. Mangos atuh ulang ngomongkeun wae ririwa. Dari riwan oge geus leungit. Sok bedah hudang sia Radia. Ulah olo-olo sia. Apan maneh teh jago beraku ditampiling ku ririwa nepikeun karipuh gitu. Bodoh sia mah. Segitu ririwa pikir sepeun deui. Lamun dewek mah wah dirontok we beureunan. cek si Abdul berijeng nyerenge. Pok si Aming di harita Ngabacot teh babari pisian sia berdua. Tapi mana kenyataanana siapa bukti nama sia gini balangkeun mending ngagebut lirang ka asa keragrag. Nyi, meni mata kukurayeun ngadeng maneh ti bebut. Meni linu kana celina teh. cek si Aming berijeng ngareret ka si Abdul atuh gerov sadeuy deui. Si Radia anu gerungan mah teu dipalire. Tungtuna si Radia keheuleun koregat maksakeun hudang pok ngomong setengah nyentak. Amno, kamana ayeuna riwana sia? Geus balik ke riwa mah da geus disinglar ku dewek.
Rek naon bae nanyakeun riwa, rek dirontok bener. Geus telat teuing atuh euy, moal bisa ieu mah. Cek si Abdul beuki ngahaja-hajakeun atuh keur batuna ge pating sarengeh sareri. Lila kulila si Radia jadi nafsu lat poho kana kanyeri curut turun tina dipan. Rengkene musang kuda-kuda ari panon molotot kasih Abdul keur ku saria disurakan. Ari si Abdul teu ngalawan kelakah mundur bari jeung ngomong deui kalawan tarik. Hore, Cagor oi, Cagor babari ngubaran kasap di diwate. Sok pencas ya Radia. Cek si Abdul beri ngeprokan ger ku batuna disurakan. Atuh si Radia jadi erain kulumas kalemes kuda-kudana diruag deui. Malah geus kitu maprung latihan kaayaan jadinya jadi berag deui. Cag urang tuna sincang sebatur-batur anu keur latihan pencasilat. Tenden sakedeung tuna sakedap. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan Mama Sutara jeung Ratmini di tempat anu sarua tapi beda rohana. Bangsa alam beki berang bae harita teh. Sedangkeun Nyi Ratmini harita geus diuk di patengahan. Malahan mah geus ditepungkeun jeung bojona Mama Sutara kalawan diaku meuni someah nakaranan. Nyi Ratmini ngarasa bungah nu teu aya papadana. Tapi kapenasaranna can leungit lantaran can tepung jeung nu jadi dulurna. Sagesa sepisan pok Nyi Ratmini ngamitian ngomong harita teh. Ama, hatur punten bae abdi teh parantos teu sabar. Hayang buru-buru tepang sareng pundulur, nah diangkat ka mana atuh? Geuningan teh acan katingali. Ceuk Nyi Ratmini bari jeung neuteup ke Mama Sutara muni antem. Ari Mama Sutara meunang pananya kitu teh meuni ngarahuh bangun capek. Samemeh ngajawab pananya Nyi Ratmini ku ces mariman heula ududna. Geus kitu kakarapok harita Mama Sutara. Gelis. Mugi sing sabar bae. Hampura amat teh jiga nu api lain. Padahal mah lain kitu maksudna tapi amat teh kacida bingungna. Ari anu jadi sabab moal bisa nyumponan harapan hidup. Nomor gina ama. Nyi Ratmini rada kaget. Jajantung ngadadak ratu ari hate ting sareret tepuguh rasa. Ya anaking. Dongeng na teh panjang pisan sok bandungan ku hidup. Ama dek ngadongengkeun heula hiji lalakon anu karandapan ku Ratmanah nyatana dulur hidup teh. Cik Mama Sutara ngomongna rengarandeg heula. Ari Nyi Ratmini beuki kaget bae pok harita. Unjuk semangat tuh Mama. Kan ku abdi bada di Bandungan. Mangga geura pedara lakona. Abdi hoyong terang. Ceuk Nyi Ratmini bari jeung neuteup ka Mama Sutara. Itu barabat Mama Sutara ngadongengkeun naon rupa nu tumibak ka Nyi Ratmana. Ditetek hiji-hiji ti mimiti Nyi Ratmana aya anu ngiwat. Diteruskeun kana perkara tepungna jeung Banara. Malah mah perkara Nyi Ratmana anu maot alatan ditandasa ku si kembar tilu oge didongengkeun sabalakana. Atuh puguh we Nyi Ratmini anu ngabandungan meunikeun kareng hapranjung. Hatena nyongkab panas, huntuna kekerot nahan amarah. Sanggeus Mama Sutara tamat ngadongengna pok Nyi Ratmini nanya bangun teu sabar. Janten pun Ratmana teh parantos pupusnya ama. Benar pisan anaking. Nyi Ratmanah teh parantos ti ladunya alatan ditandasa ku si kembar tilu muridna Nini Kalingking. Bangsat. Kurang ajar sakeun pamelesti aing sakalingking. Si Ratmini bakal nyangkalak anjeun. Ceuk Nyi Ratmini bari jeung ngeupeulkeun dua pereupna. Maklum getih ngora masok babari ngagolak. Sajabati kitu Nyi Ratmini mah atuh salilana hirup di pileuweungan. Arang langka petepung jeung jalma rea.
Lumatak watakna teh kasar jeung barangasan. Datuman kulatihan anu sepopoena aya di suasana kasar. Da puguh terus-terusan dididik di ati ku alam jeung ku sasatoan anu garalang. Lumatak teu matak aneh. Lamun sifatna Ratmini mah kasar. Atuh puguh we Mama Sutara oge mending ngaranjung. Gancang Mama Sutara ngomong kelawan leuleuy. Sing sabar heula gelis. Ulah kedot borosot gitu. Da memang ku amage karasa. Moal aya nu teu nyeri nempo kaayaan nu sarupa kitu. Saha pijalmaanana anu teu nyaah kadulur. Parandene kitu urang teh kudu hati-hati, kudu pinuku perhitungan bisi nambahan cilaka. Naon sababna lantaran kieu gelis. Lantaran si kemara tilu jeung nini kalingking teh teu kaasup jelema nu sambarangan. Tapi geus kaasup kana hiji tokoh anu kahot, geus punyu tina sagala-galana. Parandene kitu sagoba gagahna oge ari di sipating manusia masuk aya watesna. Sarta dina hiji waktu bakal pinanggih jeung apes. Tah kulantaran kitu anaking lamun hidup aya hasrat pikeun mulangkeun ka nyeri kasih kalingking oma cu. Kudu sing ati-ati ulah ngajujur teuing hawa nafsu. Tapi kudu nurutan hap-hap. Sato nu kacida leutikna tapi gede luangna manehna mah sok sanajan nyaho yen kai teh gede jeung luhur tapi ari naek teh teu weleh we dieuneuk-euneuk heula. Bisi kurang kuat atawa bisi kaina runtuh nu ahina bakal nyilakakeun ka dirina. Tah kitu hidup kudu asak sasar lenyepan gambaran eta jeung kudu nyaho kana galagat. Mama Sutara ngalemu nafsu Nyi Ratmini. Sangkan teu ngebrung lir kuda kabur. Atuh barang ngadengeh kitu mah Nyi Ratmini oge sadar deui. Malahan maras inget kana papatah ti akina Aki Sidik. Pok Nyi Ratmini ngajawab kalawan daria pisan. Atuh naon ama? Duh, rumaos abdi teh parantos ngajujur nafsu ngumbar amarah. Margi abdi teh kalintang ngaraos keheulna. Tebi-tebi disungsi jauh-jauh di jugjug. Ari dongkap ka dieu beut nyampak teu aya. Mangkanin teu aya teh ditanda saku deungeun-deungeun. Atuh lapor abdi teh ama. Moal teh salaksana tepang sareng pundulur. Paling-palingan tutunggu nu janten kuburan. Di mana kuburanana pundulur teh ama? Abdi hoyong nyekar ka kuburanana. Gelis. Syukur anakin. Ama ge ngamaklum kana kayaan hati hidup. Memang wajar lamun hiji dulur ngarasa ceuceup ka jalma anu geus nandasa dulurna. Ama oge moal bisa ngahalangan da memang kitu kayaanana atuh cenah saja batik itu ama oge ngarasa bunga. Lamun teh ama hidup aya maksud hayang jarah ka kuburan Nyi Ratmana heug gu ama diijinan. Tapi teu kudu ayeuna-ayeuna. Sabab naon? Sabab hidup teh kudu reureuh heula. Ari kuburan Nyi Ratmana teh ayana dinu jauh. Lantaran harita teh layonna geus ruksak pisan. Susah lamun seug dibawa ka dieu. Nya sajabana kitu jauhna lain lumayan ayana teh di hiji kuburan heubeul landeuheun pasir balang. Pasir balang bawahan Gunung Bengkok. Ari pernahna ti dieu mah ka kidul semu ngehetan ka kitu cu. Atuh naon ama? Tangtos sanes teh oge mah burung disungsi dipilari ku abdi. Atuh saja beti kitu abdi teh denaros geni perkawis nu jenengan Banara. Nya ka mana anjeunna teh ama? Cek Nyi Ratmini bangun penasaran. Atuh naon? Atuh saja beti kitu abdi teh denaros geni perkawis nu jenengan Banara. Nya ka mana anjeunna teh ama? Cek Nyi Ratmini bangun penasaran. Atuh saja beti kitu abdi teh denaros geni perkawis nu jenengan Banara. Nya ka mana anjeunna teh ama? Cek Nyi Ratmini bangun penasaran.
Hatena asa katari ku tingkah laku Banara anu didongengkeun ku Mama Sutara. Ari Mama Sutara teu talangke pok harita. Banara teh ayeuna teh keur ngalalana cu. Ari maksudna mah dek neangan nini kalingking jeung si kemar tilu. Malah mah inditna oge can lila paling-paling kakara 3 poe anu kaliwat. Ngan tina urusan perkara tujuanana ama mah teu bisa na nuduhkeun. Maklum anu neangan mah tara puguh tujuanana sok ka mana bae nurutkeun kaayaan atawa nurutkeun beja nu katarima di perjalanan. Nganya kitu sememe indit kungsi ngomong Banara teh manehna hayang jarah heula cenah ka kuburan nyirat manah. Sarua tujuanna jeung hidup tah kitu ngeunaan Banara mah anaking. Ari maksud hidup are kumaha ayeuna? Ceuk Mama Sutara bari jeung neuteub ka Nyerat Mini. Hatena bet ngerasa reueus boga anak anu gelede wawaneun teh. Manehna ras inget kana jaman keur ngorak baheula. Waktu manehna keur ngajawara jadi jalma tukang ngajago. Ama abdi oge teh aya bentana sareng Kang Banara. Abdi hoyong malas pati kasih kemar 3 kali nini kalingking kalayan samemehna pada jarah heula ka kuburan puntrat mana. Mudah-mudahan hasil. Syukur anaking, kudu kitu boga tekad mah ku ama oge atuh didoakeun pisan. Mudah-mudahan cing hasil anu dimaksud. Amin. Kalayan salamet. Amin. Ngan ama rek amanat sakali deui. Oma cu sing ati-ati dina ngajalankeun pagawean. Jeung na deui dina ngalalana neangan si kalingking katut si kemar 3 ulah make ngaran Ratmini pake we ngaran Malati Bodas. Malahan mah papakeana oge kudu diganti ulah make baju jeung calana hideung kitu. Tapi anu bodas. Maksud ama Ngadah sarua jeung papakean Malati Bodas tah kitu kahayang amat anaking. Ceuk Mama Sutara bari jeung neuteub ka Nyerat Mini. Nu harita keur tumungkul ngeluk bari jeung abandungan papatah Mama Sutara. Pok Nyerat Mini harika. onyok somangga ama. Sagaru pipi wajang ti sarira tangtos ku abdi bade dilaksanakeun. Nanging di mana ayana papakean Malati Bodas teh ama? Nah di dieu atanapi Aya anaking. Papakean Malati Bodas aya keneh malahan mah. Papakean anu geus disebutkeun tadi teh aya kana 3 setelanana anu matak supaya leuwih alus mah hidup teh sakalian we niru-niru Malati Bodas. Da ari keleutan beungeut jeung potongan awak mah teu kudu mikiran deui. Hidup teh sarimbak nyeples jeung Malati Bodas almarhumah nu matak pantas lamun si Radia nyangka ririwa ka hidup. Kitu tah sabenerna mah naking. Oh, kahartos tu ama. Mangga abdi mah bade ngeringan bae kana pangresa. Abdi moal baha sareng moal mungpang kana kepalai ama. Syukur anaking sakitu we ai namanya. Jung, geralason heula ka itu. Tuh, pake we kamar paranti Malati Bodasnya. Pek babahanan kaina sing tarapi. Ngarah dina mangsana mangkat jag-jag deui, cu. Saur Mama mungkas babadapian jeung Nyerat Mini. Atuh pok Nyerat Mini harita. Unjuk semangga ama. Parimiwa si kantun linggi. Anaking nam, geralason gitu. Ceuk Mama Sutara bari jeung neuteub ka Nyerat Mini. Nu harita geus ngaleos. Geus kitu mah jep atuh kaayaan di patengahan teh jempe deui. Mama Sutara ngajentul weh diuk sorangan bari ngumbar lamunan. Malah mah mending ngahuleng anteng pisan. Sakur-sakur pangalamanana anu geus kaliwat bruh breh narembongan deui. Ahina pok atuh ngomong sorangan harita. Alhamdulillah Gusti. Tetela aya keneh andalkeuneun mudah-mudahan we ieu Nyerat Mini bisa nandingan si kalingking.
sakurang-kurana bisa ngungkulan pangawasa si kemara tilu. Lantaran lamun seungilikan ada dagan mah Nyirat Mini teh lain wanoja atah. Tapi hiji wanoja anu geus asak latihan. Jika nama terus-terusan diwarah ku Aki Sidi, hatur nuhun sepuh. Tuang putra parantos dijurungkeun ka dieu kalayan dina waktos anu kalintang saena. Cik Mama Sutara bari ngusapan pipina. Socana molohok kana meja, malahan mah geus kitu teh terus ngahuleng deui jiga mikir-mikir pilampaheun. Lila-kulila koloyong Mama Sutara teh keluar, terus muruh ka anak buahna anu harita keur latihan hutet we di tempatna. Maksudna mah dek ngawarah deui muridna, sangkan leuwih asak di latihanana. Tasugri para wargi, panjangna alam ti berang sore jeung peuting ti kacatur dina carita. Ayeuna urang kocapkeun dina mangsa alam isukna isuk-isuk. Sanggeus menang izin ti Mama Sutara, kalawan dijajabkeun ku pangdoa ti sakumna anak buah Mama Sutara. Nyirat Mini geus ninggalkeun di paguron Mama Sutara. Ari papakeanana tuning nyeples we Nyirat Manah alias almarhum Malati Bodas teh. Sakur-sakur narempokeun ngarasa kataji ku gidingna, kagembang ku gandeangna, malah kagenda merasa ku gagahna. Tapi sakur murid-muridna Mama Sutara ngan bati ngurutan dadawe bari jeung ti korok lok-lokan. Ari panon mah maroroho kanu miang deuk tatandang. Kasugri para warigi, can urang tunda kaayaan padepokan Mama Sutara nu mangkuk di lembur Kalapanunggal. Ayeuna urang Bandungan lalampahan Nyirat Mini, nu rek ka mana harita teh inditna. Nyirat Mini anu geus jadi Malati Bodas terus-terusan leumpang mapai-mapai pagunungan. Maksudna badeuk ngangan heula kuburan anak Nyirat Manah. Dina lumampahna tuning tanginas pisan bubuhan geus tuman hirup di pagunungan. Malah harita oge geus aya setengahing perjalanan. Malati Bodas limpang kalawan tenang di jalan satapak. Barang tepi ke tempat Malati Bodas rada ngarajuk. Lantaran ngadenge sora anu trong terang jika bedog nu diadu. Malah sakepeung mas aya sora tinggaro atuh teloba dicatur daregdeg Nyirat Mini alias Malati Bodas teh harita lumpat ngajugju ka tempat datangna sora. Dalila oge Malati Bodas geus tepi ka tempat ngaranna geula terus nyalingker kanu rada bunyi. Pok atuh Nyirat Mini ngomong sorangan. Tetela anu keur gelut hiji nini jeung jajaka anu gandang wah matak nari kana hate aing ye. Ieu anu tarung pasti nu disebut Nini Kalingking teh. Lantaran akur jeung keterangan ti Mama Sutara eta nini ngagunakeun itu hoe. Jajakana sahanya bingung aing mah. Nah eta teh bandara teh kitu. Mudah-mudahan ya bener, tapi kena rek lajo we heula. Nah saha anu unggul? Nah si nini atawa si jajaka? Cik Malati Bodas bari jeung terus luak liuk. Maksudna neangan tempat nu leuwih hade. Sanggeus manggih ketayep Malati Bodas pindah geuk tiuk tina batu. Ari panon melaungkan kerago tarung jika nu hayang sidik pisan sarta hayang yakin kana duaan. Nah eta teh anu kedeteangan atawa lain. Ari anu kertarung harita teh memang bener banara kerebutan umur begalan nyawa jeung hiji tangtungan nini nu tetela Nini Kalingking. Nu harita kebeneran patepung didinya. Waktu disaksian ku Malati Bodas, hauk atuh banara nyentakkan Nini Kalingking bari jeung walotong. Hei, di peot, eureun sakedeung. Aing perlu ngomong ka anjeun. Lantaran perkara gelut gampang, tapi kudu puguh heula aturanana ieu.
Cek Banara beri jelon luncat ka tukang ngajauhan panerajang di kalingking anu mata kabahayakeun. Sewot kepos panerajang di kalingking nyabat angin. Jang Banara geus ajeg deui, tapi teu malik nyerang. Lantaran Banara hayang ngomong heula cenah anu bener. Nampun ini kalingking jadi keheuleun pok harita molotot. Bocah gablang sia. Ayo maju deui sia. Re hayang modar sia teh sok. Geura tarajang di awak aing. Engke siar jejapkeun ka neraka ku aing. Itu aing geus lila teu ngahakan getih jalema. Cek ni kalingking bari cengtung ngacungkeun iteukna. Tapi ku Banara teu diwaro. Kalakaplok ngomong deui anu papalimpang jeung omongan ni kalingking bieu. Nini peot. Kula mah lain hayang modar, tapi hayang modaran kanu geus maehan bapa aing. Tapi aing teu hayang gelut jeung sia, tapi hayang gelut jeung nini kalingking. Cek Banara beri jeung merong. Omonganana ngahaja di bulat-bulit ngareh ni kalingking lieureun. Malah harita oge menika kerot bakat ku ambam. Setan sia. Ari sia mangkluk waras atau gelo sia. Apaan aing nu katelah kalingking mah dulu. Ari sia saha sebenarnya sia. Cek nini kalingking beri serog maju salengkah. Tapi jang Banara oge teu cicingan mena mundur salengkah. Ngarah anggangna anger, pok Banara ngajawab kelawan tenang. Kula mah muridna nini kalingking. Tapi lain kalingking anu jiga anjeun. Nu matak anjeun kudu hati-hati. Di alam dunya aya dua anu ngaran kalingking teh. Hah? Naon sia mana buktina sia? Nini kalingking atuh melotot. Hatena geus mumeti ka pangaruhan ku omongan Banara. Sok sieun bener we aya nini kalingking dua. Nempok itu Banara beuki wani pok harita. Tetela anjeun mah tinggalin zaman atuh. Lamun kitu mah anjeun teh kalingking anu palsu atuh. Sabab nini kalingking anu asli mah tangtu bakal apaleun ka kula. Naon sababna sia? Apaan kula teh murid nini kalingking, jadi lamun anjeun bener nini kalingking anu asli tangtu bakal apa ka aing atuh. Tuh bisa sia. Aing tetap si kalingking anu asli. Malahnya aing pisan anu marentah sangkan modaran si Imung. Sabab eta manusia teh kumawani ngahalangan kana pamaksudan aing jeung hayang aing. Rek upload dongeng Saja badan di kitu sia murid aing mah kabeh oge dibere tanah. Tah. Kulantaran kitu lamun heueuh sia. Asal upload Bener-bener ngaku murid aing mana sia tandana sok. Dolokeun sia ka aing, kaluarkeun sia. Cek nini kalingking bari jeung panon bodas teh molotot. Ari Banara nye seri serog maju dua lengkah. Ngarah deket jeung nini kalingking. Geus kitu usiwa Banara teh ngodok sakuna ngaluarkeun batu ali teh teu lila pok harita. Antok sorry sia. Nini peot. Omongan anjeun teh bener. Sakabeh murid nini kalingking mah dibere tanda. Malah kula oge boga. Mangrupa hiji batu ali anu aya gambaran. Tah, ieu barangna ieu. Cek Banara beri jeung cung ngacungkeun maksudna mah nembongkeun batu ali nu dicapit ku curug jeung jempolna. Terus atuh diacung-acungkeun ka luhur maksudna ngarah kataraeun pisan ku nini kalingking. Atuh puguh we nini kalingking meni ngaranjung. Lantaran marihna oge atuh kacida apana kana eta barang teh. Parandene kitu nini kalingking can wakang ngomong. Lantaran ngerasa bingung mulai lumayan. Da pugu asa teu berumasa boga murid anu jiga Banara. Tapi dilakuli lama nili kalingking sadar kana dirina. Maena ras inget ka murid-muridna anu geus parae. Malahan mah jadi boga sangkaan yen anu maehan muridna teh Banara pisan. Sabab tangtu eta batu ali aya di muridna bakal kapimili ku nu maehanana. Akhirna pok nili kalingking harita. Sia. Bocah kurang ajar sok sanajan sia ngabogaan eta barang. Tapi tetep aing mah teu percaya ka sia. Sia mah lain murid aing sia. Jeung deui aing mah tetep teu percaya ka sia lamun di ieu daerah aya nu ngaran Kalingking 2 tah. Kulantaran kitu aing kalah malik curiga ka sia. Sabab tangtu sia teh anu maehan murid-murid aing teh tangtu sia anu disebut si Banara sia ku si Kemar tilu teh sia pisan manu kelukna. Jadi ayeuna mah ieu teu kudu loba catur sia. Rek ngaku atawa moal sia. Eta mah teu kudu jadi perkara.
awak sia tetep bakal cacang di walang-walang ku aing yo rasakeun sia. Hat. Cium atuh harita. Ini kalingking luncat melikeun ka ngajelepung luhur pisan. Muru ka Banara. Sarengkeun itu kawaina meningah nyumbang pada anak babuk sirah jang Banara. Atuh pugu jang Banara teh ngaranjuk brek depo. Gereleng ngagelengkeun awakna ngajauhan dari kalingking. Lantar lamun ditadah mah lain lawan-lawannya. Banara jang jenini kalingking teh kacida pisan rongkah. Sia kepos itu jadi kalingking nyabat angin. Ari Banara geus nangtung ajeg tapi rada anggang ti musuhna. Malah harta kene terus serong taki-taki panon Banara molotot kene kalingking. Keur kitu haok jenini kalingking harita. Bangsa sia, montong ngejat sia. Lantaran moal aya gunana sia kajen teuing. Ngapung ngapak mega oge sia moal burung disusul sia ku aing. Hat. Sia ini kalingking harita. Luncat beri termuihkeun itu kena meringah nyumbang baraan. Ari panon buas galak. Ari panonna anu bodas galak dan molotot ka si Banara. Tapi Banara tetep tenang malah pok ngomong sebungoa. Mentong somong sia kunyu kolot sok geura petakeun sa ituk butuh teh. Nari kira aing rek sieun ku sia sok maju. Cek Banara bercinta hati-hati. Sabab ari dina hati leutik mangaku yen lawan teh lain manusia. Bantrak-bantrakeun sarta pangabisa lagi teu bisa dianggap remeh. Sarengkeun ini kalingking teu ngomong deui ngan ukur panon bodas bugrilakan. Selak nyebutkeun itu kena ngalah suku Banara. Jelepung Banara luncat luhur pisan. Tapi sial, sabot Banara luncat itu ini kalingking geus ngalayang deui ngan camparacang. Aduh puguh Banara meningaranjung. Hiuk-hiuk budogna atuh diputerkeun. Dipake mapag serangan musuh. Siap belum terang bucak cerang bodong jang Banara. Harita potong jadi dua. Terus atuh ngacleng laluncatan. Dan untung we Banara batu salamat. Celek nincak deui lemah. Tapi can oge bisa ngarenghap. Itu ngeni kalingking geus seok deui atuh harita nyamber ngalakna beuheung. Lep Banara ngalokeun sirahna barju mundur. Siat keplos Banara jang musuh teu ngeplos ka hakan angin. Ari itu nyeri kalingking ngadius ka gigir. Ku Banara teu diantep. Serog maju dua engkah hiuk ngasupkeun pereupna kana kelekna nini kalingking. Tapi hiuk deut. Si ku nini kalingking nilep. Beuletak we atuh diadu jeung pereup Banara. Hiuk jua tangkiung. Beuletrak diadu jeung bereup Banara. Atuh Banara ge harta luncat beri jemput aduh lantaran pereupna asa dibabu kulingis. Kunaon sia monor sia cucurut? Sok sia, maju deui sia. Ini kalingking bang anu jengkel hate lantaran Banara teu dianggap remeh tapi hese bisa nurbuhkeunana. Mun teu loba bacot sia nini palsu. Namun bener masih wani ka aing sok bira serang deui tawak aing. Da moal mundur teu bikeun ka modar ge. Cek Banara ding hatean bari panon buralengkar ni kalingking atuh pugu we ni kalingking mending ngagurubug nafsuna. Manehna oge dicok asa dicogado asa dihina ku budak satepat. Jempe sia monyet yo, rasakeun deui sia teh aing yo. Cek sini kalingking beri nyodokeun euteuk kana dada Banara. Gilek Banara atuh ngagiwarkeun awakna pos itu najos angin. Tapi meningat sakilat geus malik deui nuruwuk ngababuk tarang. Lenyap hate Banara ngalenyap. Bakatku kaget ngalenyap sote lantaran serangannya ni kalingking kacida pisan gancang. Surah itik menengah nyumbang baraan lop yang Banara ngelok keplos itu nyabat angin. Tapi sakilat geus malik deui. Malahan ayeuna mah itik naoge geus katempo tina awak aing ku tarik-tarikna teu katempo jerimna ngan kadenge sorana we wungkul. Atuh jang Banara ngaras bingung lantaran teuing naon anu kudu serang. Cileng jang Banara luncat ka tukang tapi hiup harita kene. Bulet dada Banara kasabot manten. Bajuna rangsak saharita ngan untung tetembus kana kulit. Tapi sakido ge geus cukup ngagempurkeun ka Banara. Lantaran mahna geus teu boga pakarang. Gancang Banara cileng luncat di ngajauhan tapi dini kalingking harita teu ngantep. Banara diudag bari jeung dihujanan ku Banara. Ngelukur bisa luncatan bikinan panrajang musuh lantaran kasempatan pikeun ngalawan kuningkahan anu nerajang oge geus kacidari puhna da ayeuna teu beda we jeung Bah Imung yang mangsa diserang ku deui kalingking teh.
Ain mah gero jeung Banara harita teh ngagero tarik pisan. Aduh! Jeung Banara beri ngagoloyong kokoloyongan. Malah tungtur mabruk terus si Nini Kalingking telah bikin nafsu. Jiong luncat ke pelebah jang Banara. Terus ngajegang gagah pisan. Jung ngangkat itekna maksudna mah adek niru jejantung jang Banara ku itek. Tapi dina kayaan sarupa kitu. Malati bodas alias Cerat Mini nu tadi ngawaskeun eta kajadian. Hatena jadi ngaranjung sarta temihkeun lamun eta jajaka alias Banara kudu korban ku Nini Kalingking. Lawan jeda gerakan anu kacida gancangna seret Malati bodas nyabut peso balati. Breh dina sawanganna kacipta di waktu keur latihan ngalampageun peso balati. Sakilat peso balati teges ngabelesur siap. Sia yo. Cerep eta balati anu dilempangkeun ku Nyerat Mini alias Malati bodas nancabna walikat Nini Kalingking anu katuhu. Awak Nini Kalingking teh karasa sing silimun. Lengan katuhu ngadadak leles tungtuna kulahek. Rauk atuh harita. Itek Nini Kalingking murag hauk Nini Kalingking harita. Bangsat sia, saya ngobongan kaing. Sok sia keluar montong nurutan setan. Lamun haos sia wani kaing sok bijit sia. Cek Nini Kalingking beri jeleng luncat kau lega. Terus luak liuk nempuan kesuring eta tempat. Unggah jurusan ditetep kelawan taliti. Matana bodas buburlakan atuh meninggalak alamatan mata kutu. Sadengkeun Malati bodas alias Nyerat Mini barang nampun Nini Kalingking luncat gancang oge keluar tina panyumputanana. Hajlung bersat cele. Digireun Nini Kalingking bok ngomong tatang pisan. Hampura Kalingking. Kula lain niat ngabongohan ka anjeun, tapi kapaksa ku ka aya anu ngadadak. Lantaran anjeun rek minasa hiji jejakan tanpa dosa. Cek Malati bodas bari jeung melong ka Nini Kalingking. Atuh puguh Nini Kalingking mending ngaranjung. Matana molotot teu ngiceup-ngiceup. Lantaran ngarasa kaget nempo tangtungan Malati bodas. Tapi sang desa dalila Nini Kalingking sadar. Pok ngomong deui tapi samamehna mundur heula dua langkah. Saha si Anyon? Nare di wana Serat mana anu marakayangan. Anjeun mah geus lain di dieu tempatna si hayo. Geura mantau balik di kalam akhirat sia. Ulang ngaganggu kana kahayang aing. Cek Nini Kalingking bari mundur deui. Hatena ngadadak ratung tutunggulan. Hiji jago anu kawakan ka karahari eta jiwana ngageter. Malah hatena oge ngadadak ting sareblak. Ari Malati bodas alias Nyerat Mini cakakak seri pok harita. Memang kula Malati bodas. Naon sababna anjeun ngusir ka kula? Apan kula mah bebas rek ka mana-mana ge. Kunaon maneh kalakam? Munur Kalingking. Apan tadi mah geus tang-tang ka kula. Tapi nah ari kula keluar kala munur. Cek Malati bodas bari jeung molotot ka Nini Kalingking. Pok Nini Kalingking harita. Ngalawan si Riwa mah sia wagunana. Paling palung capek tepogo. Tenaga beak mau aya hasilna. Anu matak jeung tibatan micinan tanaga je tepogo mah. Aing lebih hati mundur sia. Oh, jadi anjeun teu wani ngalawan kula. Cek Malati bodas bari nyarenge seri leutik. Panon teu leh neuteup ka Nini Kalingking. Dikitukeun teh Nini Kalingking meuni molotot lantaran teu sukaeun ari disebut kitu mah. Pok harita Nini Kalingking. Setan sia. Aing mah cadu sia lah. Lamun nyebut wani, pikeun si Kalingking kunaon bae oge teu sieun. Tapi aing mah teu hayang miceunaan waktu pikeun ngalawan kaririwah. Hayo gramantog syarat mana? Cenah cek Nini Kalingking beri ngacung-ngacungkeun leungeunna anu belah kenca. Sadengkeun nu katuhu mah karasa komper. Lantaran peso balati masih keneh nancab dina walikatna. Ari Malati bodas Nyerat Mini harita barang ngadenge omongan kitu. Beuni nyekikik seuri bau anu ngeunah. Nya make ngomong gitu. Apaan si Kalingking teh geus kawentar jago. Tapi nah aku udah diwabet sieun. Lamun kitu mah teteh anjeun teh Nini Kalingking anu pasunya. Cek Malati bodas semua atuh pududing Nini Kalingking nafsu. Serong maju dua langkah. Kalawan terobat catur, seak suku katuhudan narajang ka Malati bodas. Tapi Malati bodas tegugup suku Nini Kalingking harita kene ngacilepung di papan kuda palingan. Hiu keplak leweng Nini Kalingking harita rada ngalek-aleo.
Barang cek itu jeleng-jeleng Malati bodas harita luncat beri nyedokeun pereupna anu katuhu kada iga burungna Nini Kalingking. Yuk Asya. Nini Kalingking cileng luncat beri ngoceak. Terus atuh ngapedega deui bari jeung panon melotot ka Malati bodas lengan kecang usapan iga burung anu cik keneh benang katimpah ku Malati bodas karasana teu seueul. Piraku aya jago FSMR? Cek Malati bodas beri seri basarta neuteup. Maina cek nangtung ajeg beri jeung nulak cangkeng. Nempo kayaan kitu Nini Kalingking ngerasa bingung. Manehna boga kayakinan anu kuat yen anu aya di hareupeuna teh bener-bener arwahna nyerat manah nu marah kayangan. Akhirna pok Nini Kalingking ngomong jroning hate. Celaka. Lain lawanan aing nu kitu patut mah. Lamun dipaksakeun oge meakeun waktu teu puguh. Lantaran ceuk beja oge. Tara aya ririwa anu bisa modar, kapaksa aing kudu kabur. Mengpeng leungeun aing candruk sakabeh. Cek Nini Kalingking sakilat ngarawel itikna anu tadi murag. Sanggeus kitu mah bulasat les. Nini Kalingking teu katempo deui. Nini Kalingking lumpatna ganjang lir kilat. Malah Malati bodas alias nyirat mini oge menikeun kacolohok. Lantaran rumasa kapalingan panon. Teu bisa nuturkeun gerakan Nini Kalingking anu ngejat di tempat haru. Parandene kitu Malati bodas teu loba pikir, cileng luncat dregeg lumpat ngudag Nini Kalingking. Lantaran lamun teu diudag bisi hese deui neangan kitu ceuk pamikirna Malati bodas. Cag para pamirsa, ieu cerita urang Tunda heula. Kumaha atuh jenganana? Insyaallah enjing. Dina mangsa tur acara anu sarua. Urang Bandungan deui lajenganana jida bagian anu ka-24. Hatur nuhun kumarupi perhatosanana jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.